make ieu tah. Naon cek gelo teh. Ngejawab make ieu. Ayeuna naon? Diangkai anjing aya goblok deui sarwana. Bolu, anjing udah bolu eta mah si Kunti atuh. Terbalik ya. Anya teh nyingsieunan, jarang Kunti teh kapan gitu aya bolu itu. Baik deui pugu we. Wah bisa hees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Om Tojo dan juga masih di barengan Pengoprek. Masih ngobrol-ngobrol santai di dalam sesi dongeng kemarin teh ternyata aya sarusana ya aya sambunganna kumaha aya sambunganna teh aya eta teh si cerita dongeng anu gelo eta teh dan tamat itu aya kene tulisanna teh ceritana teh aya part 2 gitu. Oh, season kahiji mah kamari naik yang listrik. Nyatanya, akhirnya season kedua mah inu gelo tiluan eta teh narangkring di luar narangkring dari yuk kieu. Duh, dia ngopi bala-bala. Ai cek si perawat teh. Wah, akur ya kebeneran ya. Kamari aing diprank ku nu tiluan ieu garelo. Wah, enak dicalageun. Ya ngobrol biasa. Iklan teh hiji cek perawat teh. Dites teh hiji. Tiluan gelo tengah jajan. Tanya hiji. Bro. Ieu naon, Bro? Ngaranna ieu? Cek urang mah leungeun. Dasar gelo kene nya nembalan teh ka mana we? Gampang atuh eta mah irung. Wah, sia gelo kene. Darobat lagi tuh can cager. Nah, itu gelo teh. Jadi deh. Bret cenah. Ieu naon ieu? Ya, betul. Ah, sia sarwana can cager. Gelo kene. Sisna tambahan deui. Sisna tambahan deui suntik. Wah, cuman cenah kitu. Pas nu gelo katilu. Aya nu gelo katilu lang tes. Bro, aya naon ya? Atuh sahare ge nyaho eta mah leungeun. Wah, anjing mana geus cager. Berarti geus cager ya. Ini isuk menang balik ke imah. Weh atuh aing teh mun ngajawab make ieu tah. Naon cek gelo teh. Mun ngajawab make ieu. Ayeuna naon? Diangkai anjing leuwih parah. Berarti lagi 2 kali cenah. Dosisnya eta mah kudu berlebihan. Parah nu katilu ternyata si oreng kabeneran ngajawab leungeun teh. Can cager kabeh. Oreng garelo kene eta mah berarti ngaler ngidul. Ya wae aja. Ini dari dongeng mah cakup we. Penting mah Karena dongengnya gitu. Jadi eta terusan anu kemarin mah. Dongeng anu kemarin mah. Eta caritana teh tungtungna mah di arasukeun we. Arasukeun deui Tempat masing-masing. Nah, ternyata geus carageun gitu masih goreng. Gareo kene. Geus carageun. Tah kitu guys eta teh. Dongeng gelo teh Tamatnya teh didinya gitu. Dari dongeng mah nya nu sempurna nya gitu. Satu. Ini kebenaran ya teh. Poe Kemis. Ayo teh malam Jumaah nya. Jumaah ya teh. Ya, Subuh heula ieu kopi deui. Malam Jumaah. Dah kebenaran ya aya misteri ya malam Jumaah ieu nya. Dongeng kene we. Aya dongeng khusus eta mah jang malam Jumaah, misteri we pokona angker jeung serem. Ya jadi tong hayang ngadengekeun sarangan ya kudu bareng-bareng keluarga guys. Soalnya dongeng misteri. Omat guys, tong ngadangukeun soranganan ieu mah dongengna rada kebenaran malam Jumaah guys. Bareng-bareng keluarga. Jangan lupa subscribe ya guys. Komen deh, subscribe bola atau komen. Gratis. Mahalan kita beli kopi. Subscribe gratis. Cik kumaha sih kayaknya? Cerita Mam Dimas, ceritanya kampungnya
lagi keur nyebrang we kana sasak eta tengah puting we disasak wek Weng kamayangnya teka ciri curug-curug acan tumpah we bari si lalakina teh keur memawa kue bolu mereka mana mau apa? teuing cenah majarkeun pesenan aya nu ulang tahun cenah memawa kue bolu bari batur ciri curug-curug acan aya di tengah-tengah sasak aya nu geroan mah ieu saha tingali tumpang deui mah Jing. karasa kurang posisi kitu teh kumaha pilih kene atuh kali mah aya tarik pilih aya eta si mang nu mawa bolu Aya reuah naon eta? kunti bari ngagorowok teh kunti ya bolu dialungkeun bolu asup ka walungan ka palidna Lompat si kunti jelema. lompat jelema teh si kunti lagi ngagorowok deui sarwana bolu aing udah bolu eta mah si kunti atuh Terbalik ya. anya teh rek Sieun. nyingsieunan sekarang kunti teh keur lapar gitu aya bolu tah kitu Ngori. tapi itu aya dongeng mah ngacapru Heeh. Kemarin kunci eta teh hayang bolu hayang bolu meureunna da atuh kopi pahit deui pugu we moal bisa hees meureunna sekali mah bolu we atuh. kali-kali bolu hayang ngasaan udah Beneran aya jelema mau bolu. mah bolu pisan Nah gitu guys. Cerita horor teh dongeng. jadi ulah sieun jadi si bisi cilaka ku pamalah sarangan lain naon kan niat si kunti eta teh lapar hayang bolu aduh Ari mereka ada di balangkeun ngawalungan lompat nya. kan tekor isukanana nomokan kan jelema eta Heeh. Gua gantian. gentian Nah gitu. Di dongeng teh. Lompat kene nya dongengnya. loba sih dongeng teh tidak digunakan kabeh mah tong ke beak mah cukup waktunya Nah, mah cukup waktunya orang buka saya atunya sakieu atuh dongeng anu ayeuna mah. nah Oke sugan karena sing sarehat amin bisa silaturahmi deui Amin. kieu ngobrol santainya ngadongeng orang kolot oge ke jeung Mang Kos ya jeung Mas Reno aya. nya eta kemana nya daripada Aduh aing mah. Nah, pemirsa untuk cok sakitu heula dongeng ayeuna mah. Orang lanjut deui engke di video anu selanjutnya. Ulah pokoknya di like, comment, and share dan juga subscribe, oke? Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.